Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha daramang mugia sadayana sehatnya. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Sata acan dikawitan diajar barudak hayu urang baca basmalah heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina pangajaran 3 bahasa Sunda kelas 1 nyaeta 3.3 menyebutkan kegiatan di pagi hari mengenai macam-macam mainan dan angka-angka dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Pangajaran 3 bahasa Sunda kelas 1 barudak nyaeta tentang kegiatan abdi. Dimimitian ku kegiatan enjing-enjing. Anak-anak di pelajaran 3 bahasa Sunda kelas 1 anak-anak akan mempelajari tentang kegiatan sehari-hari. Dimulai dengan kegiatan di pagi hari. Kegiatan enjing-enjing dimimitian ku unggal enjing abdi gugah bobo. Setiap pagi saya bangun tidur. Gugah bobo teh nyaeta bangun tidur. Upami gugah bobo barudak kedah ngadua heula nya. Tah saatos gugah bobo abdi beberes ranjang. Setelah bangun tidur, saya merapihkan tempat tidur. Beberes ranjang teh sami sareng merapihkan tempat tidur. Saatos beberes ranjang, abdi teras ibak. Sesudah membereskan tempat tidur, saya terus mandi. Ibak artinya mandi anak-anak ya, dalam bahasa Indonesianya. Saatos ibak sareng wudu teras diraksukan, abdi sholat subuh. Sesudah mandi, wudu, dan memakai baju, saya sholat subuh. Saatos sholat subuh, teras diraksukan saragam sakola, teras abdi sasarap. Sasarap teh nyaeta sarapan pagi. Sesudah sholat subuh dan memakai pakaian seragam sekolah, saya sarapan pagi. Tah eta barudak kegiatan enjing-enjing. Ayeuna urang majeng ka kegiatan tengah dinten atanapi kegiatan siang barudaknya. Tah biasana barudak mah upami uwi sakola resepna ameng cocooan. Naon eta hartosna cocooan teh barudak? Hayu urang titenan sasarengannya. Al-Fatih saatos uwih ti sakola ameng cocooan momobilan. Cocooan teh nyaeta mainan anak-anaknya. Tah ieu gambar cocooanana. Biasana cocooan teh dipika resep ku barudak. Tapi barudak upami ameng cocooan, barudak kedah rengse heula tugas sakolanya. Tah ku ibu bade dicontohan ieu cocooan barudak ayeuna. Kahiji aya momobilan tadinya, anu kadua barudak
Tah ieu aya yoyo nya. Terus ieu barudak aya cocoowan boneka. Tah biasa nama dipikaresep ku ngurang kalih istri. Salajengna aya cocoowan langlayangan. Teras aya deui pajel. Tah karesep pameget mah biasana yoyo, langlayangan, momobilan sareng pajelnya. Leres. Dina rupa-rupa cocoowan ieu aya carita barudak salah sahiji murang kalih istri anu resep ameng boneka namina Sheila. Cocoowan boneka Sheila aya 3. Mainan boneka Sheila aya 3. Tah kecap 3 teh nyaeta bagian tina angka barudaknya. Contohna ieu aya 3 boneka. Alhamdulillah abdi ayeuna tiasa ngetang angka hiji dugi ka 10. Hayu urang ngetang angka sasarengan barudak yuk. Mari anak-anak kita menghitung angka bersama-sama dalam bahasa Sunda. Hayu barudak urang mimitian ngetang angka hiji dugi ka 10. Hiji, 2, 3, 4, 5. Genep, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah barudak sakitu wae pangajaran ti Ibu Desi dina pangajaran 3 bahasa Sunda kelas 1. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia urang tepang deui nya dina video salajengna. Sareng mugia urang aya dina kasehatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.